Neng, kita kan pacaran udah lama, udah hampir 4 tahunan. Aku boleh ngelakuin sesuatu nggak? Aduh, Neng. Ternyata kamu Neng mau duluan ya, pamit. duluan, Neng. Itu aman anak aing dibawa. Kutuk. Yang dibawa ke mana? Itu papi. Oh. Cuman saeutik, papi. Sautik. Mak, hayang ditetek ya pelak bawang. Aduh, ampun, papi, ampun. Lauk teh euy segala deh nya mah. Geus pantes sih diborong tente euy. Jual aing teh boga duit. Hayam araya keneh gitu. Krr. Wah, hayam galede euy. Jongjon ieu mah tinggal ngaraguan meuli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat, Jan? Alhamdulillah damang Mang Ade. Damang. Kumaha? Tulus moal ngaborong lauk teh. Ya jadi kan saya tadi ngeliat dulu yang balong di sana sekarang sama kebun. Ih, hebat atuh euy sagala diborong si eta Samping mah. borong kebun sekarang mah sama balong sama lauk gitu kan. Heuh tah, nu urang mah lauk kau borongkeun tah. Tuh, tempo ieu. Tuh, lauk masna gede. Loba aya 20 siki. Iya ya. Loba ya. Galede sok. Beresan segala. Halus atuh ieu mah anu superna. Lauk jalan bukan loba euy. Eta mah geus puguh jaer loba. Tah, lauk mas aya 20 siki nu galadena sok. Sagede bitis. Urang mah paling nyesakeun saeutik biasa geuning. Jang dulur aing teh nyesakeun. Sakit saeutik. Nyesakeun jang dulur Ya biasa. udahlah. Jadi aku borong Tah, aduh sesuai aing teh yang boga waktu duit. kemarin. Sok. 500 pan. Oh, 500. Jadi 500. Cocok aing boga duit ieu mah. Atuh tong dihas segala eta aduh. Biar berkah. Nah, 500. Aduh anjing jadi biuk. Normal tuh duit mah enggak ada baunya, bau juga dijarin. Heeh. Aya 500 euy. Adanya. Aduh, Atuh nuhun ya. sami-sami nya kan kade. Urang pan ieu rek nyesakeun. Misalkan Nyesakeun jang dulur. Heeh. Masalah mah karunya geuning dulur kamari teh can dibere. Nah. tenang, itu mah kecil, gampang, bisa diatur. Kade ulah diala. Nu nyesakeun mah gerah sorangan ngalana. Tenang, hari besok saya akan panen. Oh, itu isuk kieu teh. Atuh ku aing kudu dialah heula nya ieu mah euy. Nu jang nyesakeunana. Keke, ya emang nak ditanya sakeun sabaraha hiji kitu. Mun dipake dialain segala. Jang dulur ieu heula aduh aing mesakan duit bisi leungit ieu. Ieu mah geus sah. Ieu pan urang teh nyesakeun saeutik jang dulur. Bibi aya genep. Tuluy jangan kolot 4 urang teh nya. Jangan mamang 4. Dulur pamajikan we acan dibere ti kamari teh minta genep. Jadi 20 atuh. Teuing da urang mah teu ngitung pokona mah. Eta nu dipenta, duluran can dibere. Iya kan? Di lauk, di kancra ikan emas lagi. Manuk raya 20. Lah, ai aku kudu naon atuh ya? Nah, tadi ke 20 kan carana teh. Heeh. Oh, heueuh nya 20 kan carana mah. Heuh eta mah berarti kan carana di bawah heula jang nyesakeun. Aya keneh jaerna. Loba keneh jaerna nya. Sok tinggal iekeun pokona mah kade anu tadi disiapkeun nya. Sok tinggal tempoan pilihannya. Kade nu geus pilihan eta. Peupeujeuh disesakeun. Mangga nyangakeun. Jan, aku mah ieu. Yang ada mah kalau ngaborong teh kalarungkan kieu. Aduh, aing kudu ngalanaona. Pokoknya ngalaleutikna. Aduh, ieu mah euy. Otak bangka dikeuk kieu mah euy. Aduh, mah aing kelar lo deui teh ieu mah euy.